Akang nak minta duit jeung balanja. Akang mana jeung balanja? Jeung nyai anu 25 kadeukeun. Jeung naon Akang? Jeung beli udud. Lah duit sakieu dipenta di bae. Atuh akang ge perlu udud nyai. Terus 25.000 di jeung balanja. Anu 20.000 jeung belanja. Anu 5.000 tabungkeun nyai. Geus lah Akang ya, duit sakieu dibagi-bagi. Nyai manek jadi TKW jeung si Rina ka Arab. Aing milu jeung si Rina bae kitunya. Jadi TKW ka Arab. Jahirup aing kieu-kieu bae. Lamun aing ka Arab, asana aing bakal loba duit. Aing milu ulahnya jeung si Teteh Rina ke Arab. Tapi aing lamun milu masih berat kene kasih Aono. Lah aing ulah milu lah. Kumanya bingung aing mah jadina. Cie, yang lagi bingung mau jadi TKW. Sia cek saha opah. Aing ngarek jadi TKW ka Arab. Atuh cek anu ngajakana lah si Rina. Emang kira si Rina ngomong ka sia? Keur minggu kamari ngomong nama. Pugu aing bingung opah. Bingung ongkosna, bingung ninggalkeun si akangna. Tapi mun cek aing mah siap mending jadi TKW sakali itu milu jeung si Rina. He opah, lamun aing jadi gawe ka Arab, si akang kumaha? Atuh si Akang mah diurusan ku aing. Lajung ke ku sia dikawin deui. Atuh heulah daripada ku sia ditinggalkeun ujung urusan mending dikawin ku aing. Sok bae nek dikawin mah ku sia, aing manek gawe ka Arab jeung teh Rina. Bener ya? Heeh, bener. Awas ya nya. Lawah ngambek sia lamun aing kawin jeung si Ono. Jadi ditahan ya ku sia. Moal aing ge. Teh Nyai. Terus sia Iraha arek berangkatna. Aing mah geus beberes. Tinggal isuk berangkat jeung teteh Rina. Oh, isukan berangkatna. Emang sia geus buka paspor? Geus lah. Nyai. Engke sia isukan ulah poho mau kresek. Jeung naon opah? Atuh sia besing utah non di kapal. Ngaledek. Aing mah lain ngeledek. Pan sama tukang mabok meureun. Emang ngabejaan mah ka sia. Geus lah ganeng si opah. Nyai, aing nyaho. Sia di itu gawe naon sih? Aing mah jadi asisten teh Rina di hotel. Lah, aing mah nyaho lain jadi asisten di hotel. Sia mah jadi asisten rumah tangga alias RT. Kajen teuing jadi ART ge. Yang penting mah gajina gede. Lah, gaji RT mah paling ge 6 juta, Nyai. Atuh kajen opah 6 juta ge gede. Daripada ART di dia paling ge 2 juta. Nyai, aya gawena anu sabulan gajina 10 juta. Gawe naon opah? Gawena ge babari cuman mandian doang. Mandian naon opah? Mandian onta. Halo, assalamualaikum Nyai. Halo teh. Teteh lagi di mana? Iya, saya lagi ini ngejemput ponakan di sekolahan. Kenapa? Aku mau ikut teh ke Arab. Oh iya, Nyai jadi ikut sama saya. Tapi aku nggak punya paspornya doang teh. Oh, gak punya paspor. Gampang lah, nanti paspor mah dibikinin sama saya. Bener teh. Iya, nanti kita ketemuan di rumah saya ya Nyai ya. Ya udah nanti aku ke rumah teteh ya. Ya udah ya. Ya, assalamualaikum. Nyai, ada kemana Nyai?
Nyai marek milu jeung Karina ke Arab. Beneran Nyai? Emangna Nyai lalanggahan? Kumanya carana supaya si Nyai ulah jadi ke Arab? Aing minta tolong baik kasih apa? Apa? Tanggung aing. Naon no. Si Nyai ada ke Arab. Tolongan aing. Atuh kajen arek ke Arab ge. Kunaon kitu? Lah, sama di sisi Nyai di itu kawin deui. Atuh kajen lamun si Nyai di ditu kawin deui. Engke ono kawin jeung opah. Lah, sama. Geus lah, gerantangan si Nyai. Lah sia mah ono. Mun aya perlu beka aing. Di situ geura balik ke konteangkeun. Nyai tangguhan aing. Geus ulah jadi ke Arabna. Kunaon kitu apa? Aing mah geus bulat dek milu jeung Karina ka ditu ke Arab. Saya lawan ke Arab, saya pasti menyesal. Si Nyai tadi kebalik deui nya. Nyai, geus ya ulah kudu ke Arab. Emang kunaon apa? Tuh sakit ya karunya ngagulen bae tadi kereng dah dan acan. Napas lagi geus ngap-ngapan. Geus hayu sia baik deui. Geus hayu sia ke sakit sia paeh sia hayu. Tah si Onona. Opa aja eta si Akang hirup kene. Cek sia keur ngapa-ngapa narek pae. Si arek nipu aing supaya aing ulah jadi ke Arab. Aing katipu beku si Opa jeung ku si Akang. Aing jadi gagal begawe jeung Karina ke Arab.